apal si Arsa om Apa? tetangga uing orang teh nanya anak sugan teh rek dijawab benernya cek abi teh da apaan biasana antara kela si Arsa anu terbuat dari eta tanah sengketa. anu jasadna tina tanah sengketa terus jiwana tina roh gentayangan geuning. Abi teh nanya serius dah abi kan mun merhatikeun ban motornya antara nu tukang jeung nu hareup tereh keneh nu tukang nu botakna teh nya. Kadang-kadang 2:1. Abi teh nanya ka si Arsa da peda baheula pernah ngabengkel si Arsa teh. Heeh kitu nanya naon sababna ban tukang leuwih tereh botak tibatan ban hareup gitu. Tapi da teh mah realitas ya. Heeh. Motor, mobil sarua. Nah, hae pernah naon? Cek Arsa teh kieu. Sabab ban tukang mah pusingeun mikiran hayang nyusul ban hareup teu nepi-nepi. Ngudag-ngudag banget. Ngudag-ngudag ban hareup. Anjing. Aduh, Pusingeun cenah. Eta lamun ngabengkel ulah ka si Arsa. kacau anjing. Kacau.